ngan harti Sunda Pakuan nyaeta kudu ngabebaskeun hate anjeun tina sifat-sifat anu goreng sirik-sirik jail kana ya kiren panasan bayan rumpa pujuk ria tak kabelah garoreng gitu. Pasundan oge lamun Sunda ieu kalimat Arab pasundan ogenan kalimat Arab eta teh. Tina naon? Kahiji pa, kadua sun, tilu da. Ari pa na naon hartina? Pa mun ceuk Ustad Komeng teh mah pa di dinya teh Pak jawab. Pak jawab. Di mana tina hiji pertanyaan anu nalika pasundan ieu hiji karajaan mun baheula pertanyaan teh naon karajaan samemehna nyaeta Taru Managara atuh pertanyaanana Ida Taro Managoro barisan meureun jadi Taru Managara padahal mah Ida Taro Managoro wa aromabi asep Sunandar Sunaria aya weyen bima teh ti Arimbi padahal aroma bi eta teh Ida Taro di mana ningali maneh mah kana perkara anu terjadi ka urang sararea naon gorun kalacutan wa aro jeung ningali kaula makana perkara bi anu terjadi dina diri urang makana di mana ningali perkara anu aya di diri urang nu pangheulana nu kudu dilaksanakeun teh pasun dan maneh kudu ngajaga hate ieu atulah lempeng nama di mana urang ningali kamaksiatan kahade rek ngahukuman teh urang kudu ngajaga heula hate. Kadua Ida Taro Managoro kadua Mataro kan tadi dia Ida Taro Mataro Majun Bahatun perkara naon anu kumaneh katingali tina eta kagorengan Majun Pahatun cari solusi ulah lauk buruk milu mijah teangan solusi nu terjadi dan naon eta teh santas urang belusukan ningali kana eta permasalahan naon pake terjadi kitu sok tingali teangan solusina. Nah nalika terjadi konsep itu atuh Kendan jeung Mataram Majapahit apakah pernah berkonflik sakumaha baheula terjadi perang bubat dina kesempatan ieu moarek nerangkeun masalah eta ngan lamun tina runtuyan eta kalimat itu adalah satu kesatuan. Kendan menjadi bapak Taru Mataram Majapahit anak ibarat itu ngan bapak ieu teu boga kakuatan lamun sedama aya bahasa ngan saukur cik sok karaos ieu ku salira sadayana mun rumah tangga jeung pamajikan we ulu kotak teh tidak akan ada kebahagiaan lamun teu ditopang ku ngaran budak. Makana nalika Kendan aya ditopang ku Mataram Majapahit atuh nu jadi bapak ditopang ku genep kahiji mana nu genep
hiji Sunda Pakuan, 2 Galuh Pakuan, 3 Galuh, 4 Madukara, 5 pulau Pajajaran, 6 pulau Majeti. Ngan dijieun kerajaan eta teh. Padahal nalika urang nangtukeun sikep majun pahatun teh eta langkah-langkah kehidupan anu kudu dibereskeun dina nalika urang ningali kana eta masalah kelacutan teh kahiji kudu Sunda Pakuan. Naon arti Sunda Pakuan? Dina sejarah mah Sunda Pakuan teh di Pandeglangnya. Anu nyebutkeun di Pandeglang pek. Anu nyebutkeun di Depok pek, di Kampung Beji pek. Anu rajana teh Prabu Amuk Marugul. Moal menerangkeun eta. Ngan harti Sunda Pakuan nyaeta kudu ngabebaskeun hate anjeun tina sifat-sifat anu goreng sirik bidik jahil kana ya iren panasan tepayaan rumpak ujug ria takabulah nu garoreng gitu leungitkeun di mana anjeun rek meresan hiji masalah. Kedua, Galuh Pakuan. Galuh Pakuan, Galuh Golunhu Pakun. Bebaskeun hate tina katungkul ku eta masalah nepi ka poho kana masalah sejen. Intina urang keur migawe ieu da teu ngaret ka ditu ka dieu du lohor teh ngaceluk we macul ulah kitu neng nepi ka poho urang al istighol teh ulah. Tapi kudu naon galuh teh tina golunhu. Apapun yang kita kerjakan itu atas dasar kehendak Allah. Golun kudu katungkul maneh hu ka Allah. Matak pantasiru fil wabtagu min fadlillah. Eta ngan nalika ayeuna Sunda Pakuan, Galuh Pakuan, Galuh naon ayeuna anu majun pahatun eueuh deui Madukara. Nalika urang rek mencari solusi, kan mencari titik temu. Lamun urang teu musyawarah kapangi moal matak Madukara. Madukara teh mun zaman ayeuna mah kerajaan Galunggung. Tah ti dieu. Madukara lain kerajaan Galunggung. Naon atuh Madukara? Musyawarah keur ngarai hiji kamupakatan, sok musyawarah. Ngan santas musyawarah kudu aya terusan. Naon Pajajaran? Naon Pajajaran? Jaga kadaulatan hirup manusia kukanya jeung papadana. Jaga ngan santas ngajaga tina kadaulatan hirup manusia kahade nu paling inti Pulau Majeti. Nah lain Pulau Majeti nu aya di Banjar lain, di Rawaonon lain. Sajati na manehanana ngalakukeun kitu teh goreng mah goreng ngan kahade urang kudu landung kandungan laer aisan eta. Nah nalika urang geus cumpon kana eta genep prinsip pasundan teh jeung ajaranna anu dilaksanakeun genep teh atuh bakal Mataram Majun Pahatun teh karaih birrun wajayun atawa Brawijaya. Pan Mataram Majapahit Brawijaya, Raja Brawijaya kahiji nepikeun kalima. Tah eta teh sikep leluhur urang teh kitu. Nepikeun katerjadi naon anu aya dina sikep leluhur nalika nangtukeun hiji kondisi atawa kaayaan kitu teh
timbul dua, aya Astina aya Amarta. Naon Astina?